Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing pemirsa oge dulur-dulur sadaya. Dina poe ieu sim kuring saprakanca tidang hiang kahuripan. Sejak tabaruk nyaeta kapatilasana atanapi ka makomna Eyang Mansur. Eyang Mansur anu langkung katelah nyaeta Syekh Maulana Mansyuruddin atanapi biasa dikenal oge Sultan Haji. Anjeuna mangrupikeun hiji ulama anu berdarah bangsawan oge salah sawios penyebar agama Islam di daerah Banten. Dina sababaraha keterangan Syekh Mansur nyaeta kelahiran di Banten. Namun sim kuring saprakanca tidang yang kahuripan yakin pisan yen Syekh Mansur asal usulna nyaeta di Sumedang. Nanging dina perjalanan musafirana anjeuna nyebarkeun agama Islam di wilayah Banten nyaeta wilayah Banten Selatan. Upami ayeuna mah langkung dikenal nyaeta Kabupaten Pandeglang. Di Sumedang nyalira lokasi makamna Eyang Mansur nyaeta aya di daerah Cadas Pangeran atanapi ku sababaraha jalmi langkung mengenal eta patempatan nyaeta Cadas Lawang. Tangtosna ku dulur-dulur sadaya anu ningal sababaraha gambar anu paratos kalangkung tangtosna oge apal ka ieu patempatan. Kanggo urang-urang tangtosna tos teu janten suatu keanehan deui upami kokolotan urang salah sawiosna anu ayeuna nuju dibahas nyaeta Eyang Mansur lokasi makamna aya di sababaraha tempat. Kitu oge sareng karuhun-karuhun urang anu sanesna tos biasana katelah di sababaraha hiji tempat aya makam atanapi patilasanna. Sadaya eta ku urang-urang sadayana tangtosna teu kedah janten perdebatan margi salami ieu oge teu aya dugikeun ka timbul atanapi aya permasalahan sanaos di berbagai tempat dina hiji nami atanapi hiji kasepuhan makamna atanapi patilasana aya di mana wae. Anu kedah dipahami ku urang-urang salaku anak anu soleh anu utamina urang ngadeuheus nyaeta kanggo ngadoakeun anjeunna anu tangtosna seueur jasana dina hal penyebaran agama Islam. Ku kituna sim kuring saparakanca di dieu ngayakeun tawasul berjamaah oge hadorohan khususna ngahadiahan ka anjeunna nyaeta Syekh Mansur. Numutkeun hiji versi Syekh Mansur nyaeta putrana Sultan Ageng Tirtayasa atanapi Sultan Banten anu kagenep. Sedengkeun Syekh Mansur nyaeta Sultan Banten anu katujuh. Di Kasultanan Banten Syekh Mansur janten raja anu katujuh nyaeta di tahun 1683 dugikeun ka 1687 Masehi. Kasaktian Eyang Mansur anu kakoncara nyaeta anjeunna tiasa bersahabat sareng bangsa jin oge tiasa ngelehkeun atanapi nundukkeun maung atanapi harimau dugikeun ka keturunan-keturunanna. Sakitu persembahan ti sim kuring saprakanca tidang hiang kahuripan didukung penuh ku Sang Fajar TV Sumedang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.